rakyat kita hari ini mereka jualan online di Shopee, di TikTok, di Tokopedia dipajaki, Pak. Bagaimana mereka para influencer kita, para pekerja-pekerja digital kita, semua sekarang dipajaki. Bahkan kami dengar bahwa dalam waktu dekat orang yang mendapatkan amplop di kondangan, di hajatan juga akan dimintain pajak oleh pemerintah. Ini kan ini tragis. Atunya lagu naon budak ieu zaman kuari ieu alam dunia geus ngeron ieu. Ka amplop dipajakan. Atau kumaha nu boga hajatna yang memikiran yang boga hajatna. La ilaha illallah. Aduh, sip. Dia ngalame-ngalamenya aing sip ya sip. Ngalame-ngalame sip aing gila kayaknya. Anjing doang tangkorak si ajudan. Bagian lebok be papaju. Hayang pangheulana. Dira naik manges alasan ngadeulkeun ngajuru segala anak naon lahiran jadi awak neki ngising. Tampiling dak poe. Aing naik mah ya. God man. Kau ni kurang hanya pergi dak. Ajudan. Ajudan cai. Ajudan. Hei, aing ada hantiran sipnya. Iya. Enak dah geus kieu mah aduh. Aduh, anjing. Elah, getah gedang makin malah getah limus saca. Cai ajudan, cai ajudan. Iya. Nah, dia cai tanahnya juga hangsir rebut teh kebo. Woi, Atuh anjing dia bakal ngalan aing sip aing terki bubu mah dia mah ya aing. kan terawang anjing kesrek dia aku yang ditampilin kayak aja. Ajudan. Nina dia wali onaman. Jeung Habib Sengit. Dia jelema aduh, aing masyaallah dia aing Bahwa dalam waktu dekat orang yang mendapatkan amplop di kondangan, di hajatan juga akan dimintain pajak oleh pemerintah. Ini kan ini tragis. Nah, padahal pengalihan dividen dan antara dampaknya sangat jelas. Negara hari ini kehilangan pemasukannya. Nah, Kementerian Keuangan hari ini harus memutar otak untuk bagaimana menambal defisit. Assalamualaikum. Salam. Weh, kenal nih Jaro ya. Weh, biasa we sip yo, keur berita sip. Lah, udah ngerti bae. Pokoknya jelema ngalain ada berita. Pokok kore mas berita kore kerame sip, ya alam dunia yang waduh goncang yo. Atau segala dipajakan, kaonang-onangan pakai pajak, lagu naon? Ya lagu naon, mending eta nyukupan perele kamu teh nyukupan kumaha? Atuh, mana pan zaman kuari hajat boro-boro ku untung wae buntung. Waduh. Pakai pajak. Ih, atuh bangsa dahar jeung tangkil. Lagu naon kabeh dipajakan, atuh nu ngagebot ke bereng mah dipajakan, Bro. Bisa jadi sip, bisa jadi. Waduh, makanya ya hasib nek hajat. Oh, ulah sip, mun bisa mah ulah hajat demi be. Mending nek kalasekan bae lewat pipir. Nya lagu naon? Bejan para tetangga be. Ulah onang-onangan percuma. Atuh malah enak teh ngonang, atuh malah katarik, dia onangan ngayug bae. Hajat nu urang teu ngonang, atuh malah kabualkeun. Modal mangsa babas gede, lagu naon? Geus moal enak sip, bener moal enak. Make pajak jeung kumaha pemerintah, make pajak segala macam onangan nu kitek-kitek make pajak. Moal enak. Mendingan keneh geus mending salamat biasa lah. Mendingan keneh bejan bae tetangga. Bejan bae kajarsa ka Jumroni, kitu bae geus. Sip, mangkana deuleu ye berita yo. Dia ulahkeun hajat ya sip, dia yo. Make pajak, make lagu bage dia beuna ku royalti yo. Ya lagu naon atuh supir angkot ulah ngamusik berarti. Anu mangkana eta, geus ulah luga lage kori mah. Atuh eta lah sip, deuleu sip, anu meunang duit mah anu ngeunah meureun anggota DPR, para DPR. Urang mah hayang menang duit 50.000 kalau konser. Kesang alus, kesang badag. Naonan deh. Hayang menang duit 3 juta. Eta mah ngeunangan joget doang kayak gitu kan. Orang mah hulu jadi bol jadi hulu. Sok kasana gitu loh. Ih, Amun digocap deh. Neng gocap gua rati. Kok mau lu plap-plap gitu. Aduh, geus pokona mah gede potonganna make pajak segala macam kitu pan YouTube pan urang akan naon sih. Ih, bu urang ngadeulkeun ge tina ieu tina konten, make pajak sel ngarosaan kori mah. Atuh mula saatah eta aja kabehan ge eta telok lab kori mah. Telo kori mah. Orang potongan lain 20% 70%. Oh, geus lain. Geus dia sok ulah komalan dia jot. Wah, ulah komalan ulah lab dia jeung naon? Ka cangkel-cangkel gerong. Guna sampai 3 juta. Jahan sip masa bulan 1 juta ya kujaro digantung gaji. Puluk-puluk kayak bebenangan. Gerong maka garing. Guna nyabutan irung ro. Dinajiseun.
Aing mau paling aja segala nyabutan irung. Atul sih, ya, udah putih lah, bulu irung putih lah, kayak atul. Isi lah, maknya jaro, roh ngapa belum bulu irung. Atuh ngabelaan awak teh sabelah, Ro. Hari itu cara namahan sih hanya di pegawai DPR sampai 3 juta mah. Nah, harus. Ya mana harus lo kerbon bae, peraturan ku ngebadeg. Lihat kalau hulu geng skema. Ya sip, lah mbak jadi DPR segala nama, gue dia jadi hansip begitu, dan malingan kas bae. Kalau mau jadi DPR dia nyeklan duit gede, bong abong. Terus mau mikiran rakyat lu pincang, lu pecak, terus mau ngagubris dia mah. Model dia jadi DPR. Deh, jadi hansip betul ngejeben, kita beli barang beli naon ge. Setelah kue pamulangan lagi lewat pamulangan. Atau kamu jadi DPR dia sampai 3 juta. Mbak, untuk ngaleak dia kah jaro ge pasti nama. Atuh aja lagu naon inget ka jaro jeung ajudan. Gaji 3 juta, atuh ngalaga. Jeung batu jeung jaro mau pergaulan. Atuh cicing lagi jeung DPR mah atuh jeung orang sukses kabeh. Doang lu kieu mah naon? Hei, sip, kelas hei. Boga duitnya dia. Sip, boga duit tuh. Weh, seberapa duit? Teh seberapa duit? Atuh teu sapirasip, yang penting aja ngopi cara mah ngopi yeuh, gerongan yeuh atuh. Atuh ulah keur ngopi. Dahar mana ge dibayaran ku hasip yo, calon DPR yo, hayang homa. Hayang seberapa duit? Ayo, Calon DPR, naon calon DPR. DPR ieu bukna jog jero ajudan. Ih. Ulah jojogedan. Batur mah DPR jojogedan menang duit. Dia mah jojogedan sanunek ngagaji. atuh ham hak asasi manusia, aku kumaha geus joget tuh. Ih, ham naon? Ham pembunuhan. Bang, kopi, telo, kopi, kopi. Hei, nak. Kopi. Atuh kopi atuh jarang nu kaget mah. Calon DPR mah bebas hukum mah ge. So Allah pangeran dia sip. Kopi telo. Calon DPR doang kieu. Awas telo. Oke, Telo ember. gantian kan. Oke. Woi, kopi kan dia di dia ya. Yo, kopi yo. Dia mah para saing macol, dia tidak. Ini kan musiknya. Udah ngomong 2 jam lagi tiluan aja udah dibere gitu. Terus teh. Ya, Ces. Kayak ajudan karunya cemberut bae batur. Ya, Jadi, ya, ya. Iya, benar. Aduh, mas. Sulam dulu sulam. Lah. Lah, kayak mau orang di klub kurang minum. atuh biasa bae nasib lagu naon dia menang ku Daniel. Atuh bebas. Calon DPR mah di mana ge, ngaku kumaha ge. Anu boga wilayah. Bro, Parah ini, parah. Woi, coba musik lagi dekeun, musik. Musik. Oke. Nomornya. bro. Ya hansip, celaan cek dong manuk maninin be dia. Dong gableng duit be dia. Kopi ge dia nyaho ngautang gua mah. Nu bener da sip ieu orang ngopi bertang ke 3 gelas ieu dia bogan teh duitna. Jajaro mah kieu keur teu nyekel duit ieu. Woi, tenang kanak sakitu mah ulah lewa-lewu. Kanak 15.000 ya. Gampang calon DPR mah. Ya. Bayar kena lah goceng. Atunya lagunahan goceng atuh 10.000 deh kemah. Ditransfer kore mah zaman canggih. Nya, transfer kumaha dia salona ge limit. Wah, sudah kena lah bukti betana bukti hala 5.000. Kalau transfer 10.000 deui gampang. Aing Aduh, baik guys gitu loh. Gampang mah deh, jual apa burung kurang mah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Atuh lagunahan dia sip. Atuh hok menang meuli. Atuh bener hook atuh kabina-bina teuing dia mah. Duang eta kebodongkol teh dek nginum. Ini wasallahu akbar. Lah sekali lamut saya tahu. Gila urut gelasna teh. Enggak salah bamang. Dibalik ke nongkoh ngaromong deui gara duit hanteu. Kita boga duit banget aya dulu kunaon karsut kitu jeung. Kalau banget hansip, menyon sabalen bae. Hoi, mang, bil, mang, bil, kalia, bil. Bangsat dia bulbal bil-bil gede laga dia. Kalau boga angan-angan hang jadi calon DPR ge bulbal bil-bil. Nah gitu hari terina bulbal bil-bil eta. Bayar. Bangsat. Bayar cenah. Lu karya masih Mana itu bahasa naon? moal nyaho ge
ulin lagi dalam lembur bae atau jaro kudu doang asik ke pergaulan luas. Nyaho kana bil kana naon atau nukia pergaulan aya nukia ya. Bangsa ulin di lembur nabrakan pagar. Aya masyarakat kayak dicuekeun doang asik ya. Ya, hari ngomong dong naik huntuan. Mana ya bilang kebal amat ya. Jadi bayar ku ansip ya. Berasih beta, jema kebon segala macam ngopi doang eta bae di warteg. Ro, nah ini gede amat ya, tersalah ya, Ro. Berapa duit sih? Atuh dulu. Atuh nyala guna angkop ngopi doang 30.000. Atuh yang di Ponaran doang warung nah. Dia pegatkeun ku yang beheung dia kayak anjing doang. Pira aku kopi 3 gelas 90.000 dia kopi naon? Jaro jeung hansip ngopi di warung atuh gratis gampang gratis mah. Atuh Ibu penyawa. gedang kekio, atuh sarobanya ka masyarakat di jaro bawa hargaan. Pira aku aing diancam oleh bare bansos saja mulus naik aing dihapus ya Nggak, sebenarnya nggak apa apa saya mah ngesit naon. 90.000 kopi royalti musik. Ya lu. Dulu lah kopi 15.000 royalti. Ini amat kena royalti dia. Nyala kunaon royalti royalti. Sebenarnya tukang warung dia Oh royaltian. di Badidang dia Kayak kayak. sanu adanya jurig. Segala kudu pakai royalti, mau nu adanya. Ya ajudan gedong dulu serangan jantung nggak hulung bae. Tuh ngomong. Bejakeun. Ayo. Hai, dengekeun. Kabeh pakai royalti. Atau sanu adanya musik. Hah? Jurig. Atuh nggak saya bener sakitu, atuh panti pemerintah nage eta royalti nage 80%. Aduh, kumaha sip ieu? Boga duit dia yeun sebenarnya ieu. Eng urang ibu boga duit yang kucing doang. Aing mah kopi di pentas 90.000 mah yang mending gelut teh mah bak hang nyahona tuh man. Di pagatur ku inti corona royalti segala macam naonan. Atau ka mana ku ari temenang musik pakai royalti nek sanu ngadenge. Woi, paruman musik, paruman musik. Kayak manggagedean eta. Paraman kan ada lo ngeting ya. Paruman musik, paruman. Mulai dah ngegebrek-brek bae musik. Ganeng ngarti hantu dia ajudan. Jaro jangan cek ke pusing nah. Kira ro, oi geus kumaha urang ieu? Lah dia mah kumaha sip. Pan tadinya Jaro mesti awalnya geus ngomong dia boga duit henteu. Atuh pan kumaha dia masih. Pan cek Jaro ge tadi ge ti awal lagi geus bebeja boga duit henteu dia. Ulah sok-sokan dia ngaku buku teu boga ngaku boga. Eta kelebihanna, kekuranganna jelema susah. Abong-abong ngomongna luhur bae boga duit. Atuh pira aku Jaro teh mau duit kismin amat persaing mah 90.000 ge Allah. Pan ti awal aya ku Jaro mesti bunyer beaskeun. Aduh, jadi betul kasih Pak. Oh, lagu lama. Gut,